Dina sakitu nama bener, tapi lamun bener 15 juta mah ngosek udah dia atuh. Ampun aing. Cika tuneangan sampingan lah ke ruang tambahan. Sampingan atuh heueuh. Mayan we sugan atuh, sugan aya di aya info. info kela info sampingan yang gawean kos kumaha. Pokoknya mah kadada kaduga we. Kumaha ge siap asa ulah nu harese we jeung nu bareurak. Jang kali libur gitu Oh, ya. taker hari libur. Tidak heueuh sih urang ge. Tapi mangek nyen dengan sampingan itu bener. Bener. Geus atuh gawe di urang. Aya gitu. Aya di urang. Mantap itu kudu jauh geuning kan. Aya gini. Cuma kumaha tah? Gaweanna mah biasa we antar jemput urang gawe gitu. Kitu unggul. Siap bisa. Emang kan masuk gawe teh jam seberapa? Jam 8 ya. Jam 8. Balik jam 3. Oh. Nah, orang kan gawe jam 7. Balik jam 5 kan bisa meureun. Bisa, eta bisa. Aya Beneran. waktu lah. Nah, bisa antar jemput orang. Besoknya bisa langsung. Isuk. Bisa Bisa, isuk, bener itu isuk. bener. Isu kan poe Senin kan. Oh, itu mantap pisan atuh eta mah. Di urang malah teu kudu make surat lamaran surat lamaran sudah. Kira aku atuh make surat lamaran yang sahih betul. Men cuma aya syaratna hungkul. Aya syarat. Heeh. Berat tuh. Nah, henteu ari berat mah. Oh, si sok naon syaratna? Syaratna mah meureun emang pangangkeun gawean jang urang anu gajina minimal 15 juta lah sebulan jang urang. Hulu. Jadi kan lamun gaji urang 15 juta mah bisa yang mayar emang gaji antar jemput urang kan lumayan meureun. Oh, di situ mah dina sakitu nama bener, tapi lamun bener 15 juta mah ngosek udah dia atuh. Ampun aing.